Mau halus-halus, udah tengah aja tuh. Pohang ke mana tadi sayangan eueuh. Wah, Oh itu tuh si pohang tuh. oh bener tuh. Apa itu Yuk. tadi ayo. Yuk. Aduh, hari mana kumaha lempar ke Suryo? Tadi. Aduh, kecelakaan wae. Udah tengah aja. Si lompangna mun lila atuh deui. Karena di sawah. Tinggal si pohang aya di ditu. Kayu atuh. Mau urang kalotor sarua. Kade nincak deh, kade. Moal sok ayeuna mah. Hang. Kenaon, Hang? Si pohang. Si tayangan tadi si ieu ya. Eta nah hakala rotor kitu atuh. Gara-gara jelema ieu tah. Ada. Aing mah Lila lempangna jiga nu candahan. nyelakakeun batur lumpang teh mah. Aya wae. Bos. Tingali sawah mangaca mending ngeplak itu lega. Segitu biasa. Alus kene sawah bapak orang tuh tinggali di pelakan cau jeung tangkal kalapa. Nu sombong. Tingali tuh bapak urangnya sawahna lega. Cau aya, kalapa aya, nangka aya, sampe aya, urang mah sarua lega. Nya alus bapak urang pira ge sakitu bapak urang mah cau aya, sampe aya, nangka aya, cincau aya, es campur aya, es taiti aya, es campur aya, kagok kalian hari lain ngaribut. Bapak maneh jeung bapak maneh teh sarua, kitu oge bapak urang. Jika barudak bolon wae. Aduh. Oh benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kieu Hang ieu nya, urang datang ka dieu teh jeung si Uyo nepungan di dinya, rek muguhkeun tentang tanah warisan anu rek dijual teh. Tah urang jeung si Uyo jeung lanceuk nu lain-lain mah geus nanatangan, tinggal muguhkeun di dinya hungkul hese nanatangan mah nya yo. Jadi urang datang ka dieu teh rek muguhkeun kumaha eta ieu teh sok yo kumaha. Nah, jadi kieu ha, lamun urang geus ngajual tanah kula warga urang di dieu, urang bisa meuli tanah di kota. Jadi urang orang kota ka ditu. Tah Mal disebut orang kampung. hese. Har eta geura Malah ini tebalik. teu jadi atuh ngajual tanah tewon. Kumaha atuh urang teu jadi meureunnan ke pindah ka kota meuli salesmen teh. Salesman. Lain salesman meureun. Naon atuh? Gedung teh mah apartemen ai maneh. Oh, apartemen. Tapi kumaha eta si Pohang nadon ini geura? Oh, sok atuh kumaha ieu jadinya. Hese euy. Murah euy. Naon ieu, Bud? Upaan. Asa sengit kornet tapi Emang kornet eta mah. gaya belut pakai kornet. Apaanan belutna modern ieu mah. Jadi campur jeung naon itu? Jeung cacing euy. Di kopak teh geuningan. Anjir galeuleut. Geuningeunna. Baelah makanan belutnya. Heeh. Bae euy. Menang can? Hese euy. Sudah geus kornet. Pasti marana ibaratna. Dengan si Pohang. Oh, opieun euy. Ieu naon ieu? Menang ya? Kieu rasana ieu mah.
Opieun teh. Siapa segala digaras dah. Emang teh kornet dicampur cacing eupan ieu. Leduk. Anjing linu. Tadi lah geuleuh. Lain mantakna Mang Yo. Jadinya teh tanya heula nanti. Lain. Amblem-amblem wae. Mejaan atuh teh kan urang teh aya. Heur. Jadinya lain mere nanyakeun heula. Geuleuh. Mural anjir. Bon, yang Bon, tingali Bon. Helah eta mah orai. Orai, abot. Orai dari mana? Aduh. Anjing orai anjing. Anjing kasal orai. Didinya kumaha? Tanah teh jadi dijual? Di eta urang teh lieur ieu masalah perkara tanah. Geus tong lalu sing teuing lah, ulah ngobrol-ngobrol didinya deh. Di mana di dinya? Heeh. Nya ayo atuh. Ya. Lain hang, kumaha tanah teh jadi dijual, entar lebar, entar karunya ka urang ke di dieu sorangan. Nya justru itu tam urang teh bingung. Di sisi lain eta teh tanah pemberian kolot urang. Di sisi lain oge adi-adi urang, dulur-dulur urang minta dijual si tanah eta teh. Jadi kumaha cek pendapatnya teh didinya. Lain hang, urang baheula hidup di kota teh banjir, macet, atau kurang pindah ka dieu. Kusabab naon banjir jeung macet teh? Salah sahijina ku faktor tanah-tanah anu di desa kieu dijarualan, dibelian ku jelema-jelema beunghar, dijieun komplek, dijieun perumahan. Matak resapan cai eueuh, matak efekna ka kota. Sok pikirkeun deui ku didinya. Lain maneh ke boga dulur di kota. Oh, heueuh nya. Hoi, Mang. Ya Pak, Gimana ini masalah tanah? aduh. Saya tuh belum nemuin kakak saya, Pak. Aduh, gimana saya nunggu keputusannya ini. Jadi sekarang mah gini walah. Udah, Bapak antosan we disaung dulu ya di sana ya. Oke. Saya mau nyari saya dulu ya. Oke. Sok Saya atuh tunggu mangga. sana. Ya, sok. Sing punten atuh. Aduh. Tinggal kalau torkieu gara-gara mana bud? Sudah sugan teh baut atuh. Murah malah menang orai. Yo, Bud. Kebalik. Aduh. Ya, aduh kumaha euy bener. Naon? Ya. Urang teh bieu panggih jeung si bapak developer anu rek meuli tanah teh. Heeh. Panggih ka dieu nyusul. Terus Tah minta tanda tangan si Pohang. Jadi enak mau orang teangannya si Pohang yuk. Yuk. Udah kurang di tengah nungguan di saung si jelema teh. Ayo atuh. Yuk. Ada gitu. Heuh. Ya. Heuh atuh urang ge kuku baheula atuh ah. geus sakit dewe lah yeuh. Ieu jangan semang wah. Heuh atuh ayo tuh. Yuk. Hang. Hei, Mang Utang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ai didinya ti malana? Ni resep sauyeunan. Dia geus ngurak eta.
Tapi menang teh orai geura. Orai. Nah, bisa gitu. Teuing geus we. Jerail tadi ka urang jadi we kitu mah. Aya wae maraneh mah. Hang, yeuh dangukeun. Bieu urang saacan ka dieu teh panggih. Jeung anu rek meuli tanah teh ya. Tah ayeuna teh manehna teh keur ngadagoan di ditu. Kumaha? Ya. Geus nya, ieu mah masalah keluarga. Ulah balik lah, sok bereskeun ku di darinya. Omang. Sok mang. Mohon, Mang. Oke, Mang. Mang nya. Nah, kumaha ieu hang ieu? Tiluan mah oke lah. Tinggal ohang we na mah kumaha? Yang geus we kieu urang sampeurkeun we ituna ka ditu nya. Yuk. Ayo atuh, kitu ae. Ya, ayo atuh. Tah, kitu atuh tadi. Ayo. Durang duri, durari. Ya Pak. Oh iya udah, ini tinggal satu lagi. Tinggal nunggu satu lagi, tinggal tanda tangan udah oke. Langsung deal. Kita langsung buat aja. Oke. Oke, tunggu kabar aja dari saya Pak. Yo. Hei. Pak, ini. Sok, ayo. Oh ini Pak pohang ya. Iya. Pak. Jadi gimana nih? Nah ini Pak, AA saya teh ini Pohang. Oh, Kenalin, nah ini AA saya. Ini yang udah tanda tangan 2, nah ini yang belum. Oh, Mang di dia. Gimana, Pak? Jadi gini Pak Pohang, semuanya udah pada nanda tangan, tinggal Bapak aja. Jadi kalau Bapak udah nanda tangan di sini, otomatis besok uangnya bisa langsung cair, bisa keterima sama Bapak. Bapak udah bisa langsung beli rumah mewah di kota Pak. Udah bisa hidup makmur di kota Pak. Ya. Coba lihat Pak. Bener Hang, kurang nyobaan hirup di kota, ulah di kampung wae bosen. Kali-kali ngota tuh, benernya. Ini sebelah sini Pak tanda tangannya Pak. Jadi kita jadi orang kota. Hang, Itu, ulang menang kabar. Dulu mana anu di kota kebanjiran, di mana beak kabeh rata. kera. Nah bisa kebanjiran gitu, tak kunaon sebabna. Ya eta masalah ieu geus diobrolkeun di urang jeung si Pohang di ditu. Tah, kadenge mantak urang bunga jual teh kitu tinggal kajadiana banjir. Lain ku masalah duit-duit teuing. Tuh kan, jadi dulu orang nu jadi korban. Maranane oge dengekeun adakna. Nuhun, Pak. Manusia jadian kieu kumaha? Nuhun, Pak. Puas dia. Pak, kieu enak mah geus batal. Batal.